Jadwal uah uwih ka rumah sakit bulan-bulan ayeuna teh. Nya bes kamari kan tosnya jadwal di lab teh. Tadi enjing-enjing teh ka Hasan Sadikin si ayah hungkul nu nyandak hasil labna. Ari abi nama teu ngiring da tadi teh bocil bobok keneh. Da ari nyandak hasil nama tiasa diwakilkeun oge asal nyandak surat na weh. Uwih ti Hasan Sadikin langsung nganter ka puskesmas memperpanjang surat rujukan. Da ari surat rujukan mah 3 bulan sakali diperpanjang na teh. Tos dugi we ieu teh teu lami da caket. Langsung we nyandak antrian kanggo pendaftaran. Atos daftar engke ngantosan dipanggil kanggo ngadambel surat rujukanna. Si ayah bari ngahuapan bocil soalna bocil teu acan sarapan da teu acan kabujeng di kosan. Teu lami dipanggil weh ieu teh da rada kosong. Beres ti dieu ayeuna kantun ka Rumah Sakit Al Islam bade ngareservasi kanggo engke kontrolna. Nya bes da ari kontrol sasasi sakali mah abi di Al Islam. Pami di labna 3 bulan sakali di Hasan Sadikin. Teu nyangkanya aya di titik tiap bulan teh kudu kontrol. Wioslah jalani nikmati syukuri we nya bes. Tos dugi deui we ieu teh tuh nuju ngantosan dipanggil. Tos beres we ieu teh nya tuh ayah nuhun nya tos nganter ka ditu ka dieu. Sehat-sehatnya ayah sareng ahja. Cek si ayah teh hayu urang milarian nu seger-seger cenah. Nu dimaksud anu seger-seger cek si ayah mah naon moal jauh ti baso. Keula cenah ieu jajan heula jang bocil ieu hoyong susu sareng geri. Teu lami tos di tukang baso deui ieu teh da sidik tinggal nyebrang atuh. Da kanu baso mah beu teu bosen-bosen nya bes. Bade usum hujan, bade usum panas, naon nu dipilarianna teh nya baso. Nikmat kieu ieu tuang baso sareng angin sepoi-sepoi. Komo si ayah mah nuang basona teh disanguan geura. Tadi bocil emamna teu seep jadi ayeuna diseepkeun ku ayah cenah. Baso langganan ieu teh ti basa keur hamil keneh anu payuneun Borma nya di Ranca Bolang. Eta cek si ayah cenah uwih ti dieu hayang meuli nasi Padang. Ya Allah ya Robbi, istighfar atuh ayah. Tah ieu we ngopi geri tah oloan bocil.